Aya deui panyakit hate teh baraya nu ngaranna sum'ah. Panyakit hate sum'ah ieu teh eta jalma teh nu boga panyakit sum'ah sok ngadongengkeun amal-amal hadena ka batur dibarengan ku hatena teh sok ngarasa bungah, ngarasa senang lamun dipuji. Rumasa cenah kuring mah alhamdulillah. Tahajud tara kaliwat, duha mah komo kitu tah. Maca Quran, diobrol-obrol kitu. Teletuk ku batur teh dipuji, teletuk ku batur teh dianjung, tongah hatena teh kitu tah. Tah kabungahna eta. Kabungahna eta tah. Hate bungah dipuji ku batur teh. Padahal segala ama anu mampu ku manehna dipigawe teh teu aya lian ku pitulung Allahu Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Benten deui lamun urang nembong-nembong amal hade tujuanana misalkan hayang dicontoh ku anak, hayang dicontoh ku pamajikan, nah teu naon eta mah. Kitu nya teu naon mere contoh mah kitu tah ka budak. Ngan ieu mah masalahna mah masalah hate. Hayang dipuji, hayang disanjung kitu tah eta bahaya. Lain karena Allah geus moal ngabuahkeun deui atuh. Jang tibekeleun engke di akhirat. Ganjaranna teh ngan saukur meunang pujian we ti manusia. Kitu baraya.